Bakso. Bu. Bakso, Bu. Moal. Monya moal. Ieu keur memuji haneut ya, Bade. Moal. Hujan-hujan kieu mangeunana bakso, Bu. Bade. Bade teh. Gambar nu haneut mah. Tama beda deui di imah eta mah. Bade bakso. Mun incaran es mah bener sih. Nah, es hujan-hujan kieu mah peser es. Tidak enak. Bakso, Bade. Moal. Bade lah. Kita acan ngalarisan teh anjing. Moal. Moal we. Moal. Perwingnya mah goblok. Tetangga teh. Bakso. Wae. Padu ngalungkeun wae. Mang bakso. Bapak gitu dia, Bang. Kalau resan abi teh lapar. Aduh, eueuh. Sekedar apa? Eueuh, beak, bakso lagi beak. Kumaha pamikiran sih, Mang? Kan saya teh pelanggan setia, Emang. Heran, batul Mamang dari langganan teh susah payah. Saya boga pelanggan anu begitu setia tiap hari. Saya selalu nungguan si Emang. Aing teh hayang langgananku di dinya mah. Pusing, kalau langganan lagi nang. Heran, kumaha pamikiran aing. Aku mah pemikiran aing mah bener, nah kumaha? Mang, abi bade apel kasih sayang. Tah, tuju seueur atos abi bade meser. Enggak. Enggak. Minta wae heula. Sok. Iya. Tah, ulah loba nyawad. Nya. Enggak. Kok nyapel mau motor kieu? Ya, Mang. Abi motor namanya kieu. Manya kapel mau motor kieu? Hah? Nah, minimal atuh minyo atuh naon mah nya ieu mah motor lege. Ya, kieu. Abi teh jelema orang kaya, sangat kaya raya, bumi di mana-mana. Abi bade ngetes calon istri Abi, manehna memandang harta Abi atau ningali Abi apa adanya, tulus cintanya ke Abi. Aing mah bisa nebak, paling kena ditolak. Keur mah berabig, mau motor abig deh. Enggak mang tong kagak ngana. Enggak, ngadangan ulah. Bungkus ya. Di dieu we sakedap. Sok. Di dieu ya. Di dieu atuh. Ulah banyawan. Naon? Kamu ya. Bakso biasa we. Oke, Mang. Naon deui? Atusan sakedap. Ieu aya teh manis teh. Pernah itu Bang bakso. Panuhun, Mang. Ieu muntos emam bakso anu lada teras es teh manis. Wah, raos kacidakan. Sok, sareng es teh manis teh. Oh, teh manis aya bakso ngungkul. Teu moal caina. Nah, si Mang mah kumaha? Mang teh inisiatif atuh. Ye, nu meser teh bisa hayang sareng es jeruk, es manis, sareng jus, sareng naon. Mang teh kedah nyadiaan. Tuh pan eueuh. Kamu layan es teh manis waktu gawe ka warung ka ditu meuli. Cih, da kan kita meuli ka warung kan abi meserna ka Mang. Oh, pan aing mah teu dagang es teh manis mah. Kumaha pamikiranna heran. Pamikiranna di wae. Abi ek meser ka Mang, kalahkan ini tah ka warung. Kan aing teu jualan es teh manis Sarmadi. Yeuh, Mang. Kedahna Mang teh jualan es teh manis. Mang. Yo, kumang bayangkeun Mbak Baso lada minum es teh. Aduh, kaharti, ku aing kaharti. Nya naha atuh aing kaharti. Pan teu dagang aing mah. Nya naha teu dagang. Hese mawana. Nah kumaha? Nyokot atuh ti imah. Aing Mang sakola teu. Tapi dewe sakolanya sakola tuh. Lamun Mang sakola make akal bahasa hese, Mang. Kumaha pamikiranna? Heran ieu mah tukang bakso teh. Kemana duitnya tadi? Iya lah, teh manisan. Mau jadi di wae. Ya moal lah teh manis atuh. Kumaha mun abi kahausan, abi kaladaan. Kumaha Mang tanggung jawab moal. Aing lieur sih Mang. Samana ieu tutupna ya? Apa di tukang eta bae di tukang. Oh iya. Bae itu bae di dinya. Action. Mata jahat waktu cak aing ngaladangan jalma nu kieu patut. Gas aing bilang itu. Ya, emang anu lieur mah kumaha pamikiranna da. Nyebutkeun aing nu lieur kumaha aing? Abi pelanggan setia Mang jelas bade meser ieu aktosna sanes bade nganyuk. Tapi nah teu di ladangan. Hoyong abi aya teh manis kalah kan ditah meuli ka batur. Meuli ka batur ka ditu tuh. Ulah sok babaletekan aya loba nyawa we mah. Lujit aing dina mah. Pan abi teh pelanggan Mang hani ditah. Najis aing langgananku. Itu patut mah. Mang iya Mang. Nuhun.
Dia jelas tukang bakso eta mah. Kali belian teh. Cuma dong, aing haus ini. Lempang saja dong. Hei, Brother. apa kabarnya? Ini tuh bilang kalau celana aing ge pamanggi. Kenal mana gaulnya di si bunga atuh. Berarti dah aing ge we tadi ya. Gara lapor bogoheun we nurut sia teh. Teuing mau gohon ka didinya sugan. Anda itu mau motor butut teh ka mana? Aku mau apel dong. Kak, aku mau apel dong dari situ gedenya nah. Kita jadi inti nama. Aing ke motor urang. Aing mau apel dong. Anjing, rek apel mau legek ya? Ya justru eta Adi Tenur kan maneh sebagai sahabat sejati orang dari leutik sakokop sainung masa gak kasihan ka aing. Nah dia. Yang nginjem motor. Dah, ulah dipake ku aing motor na oge. Bayangkeun pada teh era aing geus kedot ieu can kawin-kawin lamun aing ditolak pakai motor itu. Lain masalah teu era, lain masalah teu karunya didinya mah make motor unggul teh tara di bensin-bensinan acan di bensinan kayak mah ieu kan ke lamun aing ditolak maneh oge ka bawa era babaturan si Nur cenah tuh ditolak cintana aing teh tilu era berarti nya. Kudu kebret, motorna kasih pikeun heula. Ieu. Ieu bantuan ieu ka dieu nya. Saya si alat ini udah datang. Kenapa ini mah pakai motor kakak saya? ah sama mungkin bukan ini mah motor AA. Oh, motor A. Iya baru juga beli tuh poe kamari. Ih, Kamu makin cantik aja. sama. Kita jalan-jalan yuk. Ya udah tuh hayu kan aku teh dari tadi nungguin AA. Ayo naik. Udah. Bentar. Pas naik deh. Tapi bentar, dah ini asal dia. Duh, AA, tapi bentar ini teh asal punya kakak saya motornya. Ada aku ke kamu mah. Dibilangin bukan-bukan teh. Kayaknya warnanya sama. Emang motor yang gini teh punya kakak kamu aja. Hari ini apa? Jepit cewek. Oh, ini mah punya adik aku. Tadi udah pinjam dia beli seblak. Bohong ama. Ih, beneran tuh. Ayo. Pegangan. Nah ka mana sih tunggu preteri lapisan atuh mah motor aing teh. Aing pusing pisan ieu. Aing balik we ah. Ditungguan ieu mah. Iya motor apa mah? Motor buruk gitu ah. Cicing ka mana lah ieu teh. Ayo ka mana cicing ulah ieu balik aing mah. Aing geus batur deui. Arep teuing maneh.